Sampurasun tepang deui dina carios-carios anu digarap ku Mang Dedi Mulyadinata almarhum dina carios Sirebing. Mangga wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya di Sunda di saantero jagat prabudita. Alhamdulillah kiwari Mang Dedi baris maluruh bagian anu ka-10 dina judul carita Sirebing. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina bagian anu ka-8 pedaran Mang Dedi ka pegat wanci dina mangsana Sirebing paadu haripan nyatana jeung Raja Ucing. Tah nyatana Porongpong cenolonya jeneng ngaranna teh. Tah si Porongpong teh boga lanceuk nyatana Ki Parangpang. Kitu nya diujarin carita. Ku hawak-hawakna ieu adina nyatana Porongpong. Kerajaan lanceukna teh nyatana di Jabal ku adina. Sabono royot jeung pamajikan-pamajikanana lo nya. Gu bedegong na Ucing. Kumaha atuh para pamirsa, adu haripanana atuh nyang haripan ieu Raja Porongpong adu hariteng adu haripan nyatana jeung si Rebing teh nya. Nya langkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Namun sateacana atuh Mang Dedi neraskeun deui carita khususna ka wargi-wargi Mang Dedi anu tarbih baraya-baraya ki Sunda anu aranggang demi kamajengan Mang atuh geunah ngamumule budaya Sunda panuhun atanapi pamugi luntur manah bae kadihila like, subscribe, komen oge tong hilap towe loncengna nya pikeun kemajengan Mang Dedi dina ngolah atur sora dina mawakeun acara carita. Hatur nuhun loh ku mangrupi perhatosanana. Mangga atuh ayeuna mah urang sami-sami Bandungan bagian anu ka-10. Harita teh atuh aya hiji tangtungan pamuda kagok. Horeng si mana horeng eta teh Sirebing teh jeung keur adu hareupan jeung hiji Raja Ucing nu katalah si Porongpong. Malah harita teh atuh ngagerem eta Ucing badag teh. Ucingna teh gede pisan segede anak muning anu disebut Emeng teh. Murikeun kalempal ngakebay bukna jabrig. Jika bulu camara es kuning tapi edas beungeutna leuwih ti segede maung huluna teh. Harita atuh ti Porongpong muring ngagaur weng uang eong matak gandeng. Manusia sia ari sia rek bebela ka raja anu ipis buri nyatana arancok aing anu peot huluna. Aing tosion sada sanajan sia awentar sakti gagah mandraguna. Kurang ajar sia Ucing bulus. Yeuh, maneh mah bedegongna beakarep.
dulur-dulur maneh rakyat maneh deket jeung manusia na ari siabut yang anggang jeung manusia cek saha cek aing tuh di negara manusia rakyat maneh cararicing di saimah jeung manusia na ari maneh tong harganing karahayat kalanceg sia mah nepi ka pamajikan digadang sia kurang ajar sia kumaha aing eta mah rahayat nu aya di alam manusia nyaho ajan anak kitu hei sanajan kaula ngajabel kerajaan ti lanceuk kula jeung pamajikanna kula lain urusan manusia tapi urusan aing sorangan dasar satu pamajikan lanceuk buat nepikeun kadigawean tong salah sia manusia aing Allah aturan kitu cek aing hayang masina di negara manusia sok aya lebe sagala rupa tapi lebih di manusia mah loba manusia jadi lebe anu tapi pagawean anak jiga ucing aya anu kumaha sia jurig maka jeung nyaruaan sia kana lebe manusia sia sok denge-dengekeun ku maneh sia Rbing di dieu mah Allah ucing jadi lebe tapi jelema mah aya jelema jadi lebe jadi ucing kurang ajar sia ngahina ka aing eta aing ngawawakil sia ti nagara manusia naon contona loba lebe jadi ucing garong setan sia sok kieu arek kumaha arek taluk moal sia ka kaula taluk di mana Allah masina lanceuk aing si parangpang ipis burisieun ku jelema segede pelok kieu kasaha sia nyebut pelok kasia kurang ajar sia hiya harita keneh atuh hari kalantaran tek ngeunah disebut manusia leutik harita atuh nyatana si Rbing meluncat gaur atuh eta ucing teh ngaung nepikeun ka baberewekan sia kurang ajar aing sia nyaho sia ucing mah mun teu salah sieuna teh ku cai sia dipancing ku aing kasih siwahangan sia ku aing hag sia hei barombong naon sia sok sang harupan aing sok sia tong unur-unuran sia manusia aing masieun ku sia sok sia harita atuh si Rbing harita rada mundur terus mundur maksudna sangkan aya wahangan ditukangeun manehna teu salah eta ucing ngarontok atuh ka Rbing ngolokeun awakna atuh ucing melepas gejebur harita kene oge kada cai wahangan sia karasa rasakeun sia hiang si Rbing oge luncat melah harita kene oge eta ucing anu keker kukucuprakan ucing badag kukucuprakan di wahangan ditindihan ti luhur atuh beberak-bekan harita teh ampun sok sia mani heula sia sina eling sia
Ampun sia manusia leutik. Ampun kuntong loba ngomong leutik sakaing. Mentong neke sia. Mentong neke. Sok sia mau dihanyatkeun cek aing. Lamun can kadenge sia serah bongkokan kain taruh kaulah taruh. Sok sia. Sok unggah sia lamun kabur ku aing rasakeun sia. Aduh kebesekannya yo. Udah buru sia. Untung sia teu dipodaran ge ku aing. Sok ayeuna kumaha sia janji sia tadi waktu sia ku kucuprakan di wahangan sia rek taluk. Sok hak diterima sia taluk ku kaula. Tapi kaula ge arek menta tanyakan ka maneh. Tanyakan naon? Da kudu kagudung ngacape jabat iris. Dengekeun sia. Muntong Allah. Pulangkeun kerajaan ka lanceuk maneh jeung pamajikanana. Nah bisa pamajikan mah korono. Oh, kereuna. Sok tulihkeun heula ku sia reuneuna mah. Sok engke geus jadi rana atawa geus teu boga budak, geus ngelahir bikeun deui. Modekon. Kan wae da di negara kami mah negara ucing. Saha nu kuat eta anu meunang. Tah lanceuk kula oge pamajikanna dicokot teh kulantaran teu kuat ngaladenan kuring. Nah sia kain taluk tobat manusia tobat hampura kaula. Nya sanggis kitu mah atuh eta si Parongpong teh acong-acongan nyenah nyembah muncik nyembah teh mah moal sakali-kali deui cenah janji nepikeun kajaga. Ya kitu deui nya sanggis kitu mah akhirna Ki Parongpong eleh oge ku si Rebing teh teu kuat pikeun ngayonan pangawasana. Nu akhirna pisan mah tahta kerajaan Siluman Ucing dipasrahkeun we ka lanceukna nyatana Ki Parampang. Tah kitu kaum dangu kasang tukangna atanapi latar belakanana si Rebing wabuh jeung Raja Ucing anu ngaran Ki Parampang. Pikeun males budina atuh Ki Parampang janji atawa ikrar ka si Rebing manehna jeung sakumna rahayat rek ulun ku maula siap ngabantu ka si Rebing cenah lamun hiji waktu si Rebing menang kararapat. Katari baku kaula sia Parongpong. Lamun sia udar tina subaya jalir da janji dibejakeun sia ka sakadang anjing sia ku aing. Ceuk si Rebing bari jeung nutup harita teh. Nyatana ka si Parongpong anu harita keneh babaseuhan. Baseuh keneh awakna anu pikeun kanyurujur sarta ngagibrig estuning pikawatireun. Ngadenge kecap nyatana raja anjing atuh meuli curing hak harita si Parongpong. Agan. Dadanguan sim kuring. Salira agan teh uninga ka raja anjing. Nya. So, malahan geus taluk ka kaula teh. Raja anjing atuh anu katelah Kanjeng Gugug Kancana geus taluk ka kaula. Sok lamun maneh aya kecap naon-naon atawa memang partina aturan anu diucapkeun rasakeun digegewek sia ku raja anjing. Ngerti? Tobat. Mangga anom. Nya sanggis kitu mah atuh si Rebing geus bebeakan jeung eta Raja Ucing anu geus dipasrahkeun ka lancikna. Harita keneh disaksian ku si Rebing. Torojol atuh harita si Ki Parampang alias lancikna Ki Parongpong masrahkeunana disaksian ku si Rebing langsung. Bisi runcat mulang udara tali gadang cenah si Parongpong. Ngan ari pamajikanana masih Parongpong teh teu dibikeun sabab cenah eueuh nyusuan lamun indungna eueuh. Atuh-atuheun Ki Parampang teh beuki percaya we harita nyatana atuh ka si Rebing
bisa ngamankeun nya saterusna maki Parangpang jadi raja deui we ngan Ki Parangpang ge moal bodoh pamajikan urut adina moal bisa dicokot deui tangtu rek neangan we dan da loba dina cenah dina wadah runtah ari ucing mah tak gitu kaum dangu pangna si Rebing wawuk ka raja ucing anu ngaran Ki Parangpang teh pikeun males budina Ki Parangpang janji sarua jeung adina ayeuna ikrar ka si Rebing teh manehna jeung sakumna rahayatna rek ulun ku maula siap pikeun ngabantu ka si Rebing cenah lamun hiji waktu si Rebing menang karepet kasugri para wargi cag urang tunda kayaan si Rebing anu geus bisa ngamankeun dua ucing nu pabentar paham nyatana adi lanceuk Ki Parangpang lanceukna Ki Parongpong adina kiwari geus aman tunda heula eta insyaallah kaharep kasamper deui ayeuna urang kocapkeun kaayaan di alam manusia khususna Bahoy Kanta. Kasugi para wargi Bahoy Kanta saenggeusna manehna aya di setengahing alas bandawasa atawa peleuweungan nu jarang kasabaku manusia nyatana leuweung Ganggong Simagonggong tempat pangloban jurag-jurig bakasakan jeung para siluman selemin lok-lok bungaok jeung sajabana kelong wewe ge aya di dinya teh dina mangsa kajadian harita teh Bahoy Kanta temulang ka imahna kalakah langsung lumpatna teh ka leuweung deuk ngadeuheusan ka raja siluman beurit cenah anu para ponggawana diubrak-abrik ku ponggawa Ki Parangpang teh dina mangsana diributan jeung si Rebing aduh ya beuh yo kitu lawangna kana gaya ganyol ciki ganyol teh yo raja beurit aing mah moal poho deui pasti utuh aya batu tilu jeung ngariung aya tangkal muncang dua kitu ceuk Bahoy Kanta harita berejeng haheho ngagerentes joreng hatena beri ralateret ka kenca jeung ka katuhu bari ku siwel ngaluarkeun bungkusan menyan tina saku kampretna da Bahoy Kanta mah kamana-mana goge toleh nyakuan menyan dina jero sakuna teh abong dukun terus eta menyan diseungeut malah dihijikeun harita teh jeung bako da teu mawa parukuyanna teh di sebelah ya di dia merenah ya mau gede angin ya ya coba Bahoy Kanta harita beberes nyanga tempat nu nyereng kedong cenah maksudna mah supaya ulah gede angin sabab manehna deuk aya maksud arek meuleum menyanteh tina ududna cekes guru paneke ruhurung terus atuh harita langsung udud diseungeut atuh harita diperudukan ku menyan anu geus bubu parepet dihijikeun jeung bako dah da teu mawa parukuyan teh meureungan seorang menyan atuh kabeulem menikeun kepeperepetan hasilna muak jadi campur antara bau menyan jeung bau bako nah barang keur kitu teh
kumu harap sirap sinukudung kura sejaman tanggung hajat kura ambona ke ilmunya sing jadi bawa kira-kura pikun nyembus ke alam kanjeng raja nunga gegeh ieu tembaga ayah ya nah kuy ayah Torotot heong torojol meong saya aing nya anu jajampean bahwi kanta harita kudutan malangkung beungat teh macakeun eta jangjawokan pangondang teh harita kene oge atuh alam ngaguru tangkal muncang jadi salin jinis ngajang gerek jadi gapura kerajaan katempona ku bahwi kanta harita di haripeunana atuh ngajengleng hiji karaton anu karibna reg-reg ku para punggawa nu ngajaga katempo budak balik lelempangan jiga tantara dina leungeun anjara katumbak panjang jeung tameng beungeut na kabeh oge maronyong kumaha we ilahar beurit da memang eta teh siluman beurit tapi ari tungtunganana mah jiga jelema tangtunganana mah atuh teu langke deui harita geus puguh muka mah eta gerbang wates nagara siluman beurit geblus bahwi kanta asup ka pakarangan karaton anu ngajengleng jiga anu geus wanoh deui we jeung bahwi kanta mah memang lain sakatiga wawuhna teh Kanjeng Raja Beurit nu katelah Ki Gandol raja siluman beurit anu sakti nu jaraga karaton katempo ngaraliuk kabeh ge ka bahwi kanta sanggeus padanya saha anu datang mah maranehna nyarengeh we bari jeung malanggut dadakuna maka bahwi kanta teh ngahormat meureun ari punggawa beurit harita pok ngomong sugan teh saha we tadi mah mun dilawas kumaha damang abah ceuk pangarepna bari song-songkeun dampaleungeun dadakuna masa salaman meureun diturutan ku baturna katempo jiga anu geus loma pisan ka bahwi kanta aya hibar euy kumaha sabalikna maraneh cageure di dieu cager abah dangat ayeuna mah kuring sabatur-batur sarehat ngan ieu sakunu teu pati sehat teh jeung kunaon atuh eta make dibungkus teh irung jika dibungkus sanes dibungkus ieu mah abah masker sabab keur usum ieu teh teuing naon irung diharuduman covid meureun tah oto cikopi covid jeung cikopi atuh syukur atuh ai syariat mah euy geus bae da geus biasa coboga duit mah dasarnya oge kitu nya kitu abah nah aya kapentingan kapentingan naon abah tara-tara abah tiek tanginas datang ka dieu nyata teh jeung jujuitan apaan pula mah beurit nah haja we rit perlu euy ka raja silaing keur naon ayeuna aya kitu di jero karaton bahwi kanta nanya ka eta wakil di kerajaan raja siluman beurit ka eta teh punggawa nanyakeun Ki Gandol alias raja ngadenge pananya kitu ti bahwi kanta ya
duka tuh. Abah, da tadi mah aya keur di dapur keur siduru meureun. Katempona ku uing mah kitu Abah. Lah. Syukuri ari aya mah euy. Abah dek ka jero karaton heula ye kedung. Marangga atuh. Mang Abah, sok we ka jero langsung. Da keur nyase pastina ge. Walaun eta Ponggawa ting saha ngaranna, ting Udin ting Dadang. Ngomongna sakapung lemes, sakapung kasar kabah Wikanta teh. Pira oge siluman beurit atuh, sakitu oge untung bisa ngomong Sunda. Coba leuwih Inggris meureun ngahuleng abah teh. Heuh, lamun beritna berit di Inggris, aduh, ripuh jigana ye. Sanggeus asup ka jero karaton, kasampak atuh Ki-Gandol alias Raja Beurit teh keur pada ngaronom we. Jeung selir-selirna da rata-rata raja mah pamajikan teh sok leuwih ti hiji, malah Beurit mah aya kana 7na pamajikanna teh. Asal daek we. Meni aya 10na katempona teh kubah Wikanta harita. Beurit bikang hungkul meni ngaronom. Aduh, Abah, bagea Abah, geuning Abah hiap ka dieu Abah. Urang nyanaut di dieu yo. Gimana wae atuh Abah, meni lawas tilawas karek ka dieu deui. Cek Raja Beurit nu katelah Ki-Gandol cecekitan sorana teh. Kituna teh berijeng ngiceupan ka sakabeh selir-selirna. Sangkan nyadaringkah tidinya cenah. Keur macan butuh deui manehna teh. Aya sema atuh bring we. Eta para selir Beurit enting laleos di rohangan eta karaton. Jeung aneh eta selir-selir teh loba leuwih ti 10 geuning. Dia marake Pak Makuta ting-tina naon di jeuna. Ciri meureun teh yen eta pamajikan raja. Terus setting terolong ngarasup ke kamarna sewang-sewangan. Pihal Abah, udud ge aya yo. Nyantai we da kuring oge geus. Apa pangtana Abah nepungan kuring ka dieu nya bah. Cek Raja Beurit nu katelah Si-Gandol ngomongna teh jiga saurang raja biasa we kabah Wikanta teh jiga jeung babaturan da memang geus rada akrab pisan ti baheula keneh. Samalah harita make papakean oge teh dinas jauh kemake mahkuta ngan awewe nae ungkul make mahkuta teh ting dijieun tina daun nangka sugana anu dianyamkeun. Pokona mah teuing, pokona mah mahkuta tina naon. Bubulutunan we kitu, ukur make kolore kaluhurna mah make kaos oblong. Teu anu sakitu kuleuheuna. Teu make behak lah kadibulitkeun kana beuheung geuning. Lah ningali kitu bah Wikanta teu keureuman. Aduh. Syukur atuh. Ganoy, paiki maneh apa ka Ponggawa maneh geus laporan tadi tangtuna ge kula. Terus kumaha saturuna yeuh? Sok, ceuk bah Wikanta. Maneh we ka raja oge nyebutna teh jiga nu kasasama. Kehala Abah. Satuluna kumaha maksud Abah? Apan Abah nu datang nage ka dieu? Ceuk Raja Si-Gandol. Si-Gandol acan pahameun kada maksud omongan si Abah. Heueuh. Ngeunaan para Ponggawa maneh Gandol. Jengekeun pan loba anu paraeh ku baladna siluman uceng ucing. Nya hare cicing wae ieu teh. Nya moal ngayakeun balitungan jeung para ucing. Ceuk bah Wikanta ngajelaskeun. Wah,
Puguh kurat ekor bingung, Abah. Aduh, kudu kumaha. Jalain lawan-lawan dari kudu perang jeung para penggawa Ki Parongpong. Memang ilmuna lain enteng-enteng teh, Abah. Saha Ki Parongpong teh? Hah? Sah jeung torek na sedaya beri torek deui. Si Parongpong teh saha, Abah? Itu geura muni poho. Eta teh disalah mah. Saha teh arek nanya gitu, Abah teh ka maneh. Cek maneh tadi Ki Parongpong saha teh? Eta teh bah Raja Siluman Ucing. Pan ari tadi mah lanceukna nu jadi rajana teh teh. Ayeuna mah geus direbut deui ku adina. Nyaeta Ki Parongpong, Abah. Oh gitu. Heeh, Abah. Ari raja nu ti heula mah ngaranna Ki Parangpang. Tapi teuing ka mana ayeuna mah da ngiles. Bedana mah ti nagara oge eueuh. Can para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Hatur nuhun ku mangrupi perhatosanana. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina bagean anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.